ceket kamanakeun? Tapi cempan lah hareudang. Mau diangkat jejak men. Buka ya? Bukan. Kuat atuh. Duit bongar euy. Ih. Bongar euy. Berikan. Siap. Ye, keur naraon ieu? Kita ya tas buruh. Udah sih keur ngaso capek pisan. Ya. Nya. Aduh niripu. Panas teh. Oh, asuh ganti tas naon? Punten atuh ngiring ngalangkung ya. Aman untung teh kapan. Coba dibuka. Wah, udah di dieu euy, di mata aman di jalan juga mah. Berarti pindah ieu. Pindah. Iya pikeun ge nya. Bobat teuing. Heueuh, atuh hareudang mah. Yang ke jejak. Ieu kita picen. Kana? Aman mau hari ini. Tiga nama aman teh. Sok atuh buka. Bagi-bagi. Hampir tanya mandi wae. Mandi wae. Pindah. Astagfirullah teh. Aya gangguan teh nya. Geus tah mandi deui. Ayeuna kumaha tuh? Ka mana euy urang babagi di mana? Ayeuna? Ka mana? Kadang ka makam bari tuh. Aya di makam. Ayo, anu teh isi mah di makam. Hade. Ya, mana? Yap. Ngomong-ngomong, duitnya pakai beli naon? Barang pake meuli bus. Bos, emang mah gitu? Mah atuh lah duit sekaleng kieu. Urang meuli saroja bagi euy. Oh, mana meuli saroja tuh bos saroja di imah nya. Eueuh pan urang teh, Jo. Buka. Kesian euy. Lupa. Besok postingnya. Terus ganjangan ku tukang ojek ya. Oh, ya baku tukang rongsok tadi. Aduh, anjing, gua mau pisannya nasib gitu nya. Guru teh dari Sakit piring buru maling gitu. Geus bagikeun lah. Buat aman urang aman di dieu ya. nama di makam aku aja. Ini Iya, geus ayeuna macang bagi dua beul geura diekeun geura ku hayang adeu teh parebut teuing. 10 tah sia nu ieu tuh sarua kandalna tah aing nu ieu piraku hejo kabeh. Aing ngomong anu ieu. ieu kapan sarua tah kandalna ge tah jeung nu maneh ieu geus maneh nu ieu tah aing mah adil tah sarua bae duit kabeh ge payu coy
Ye, aing ngomong nu beureuman sia geus Oh, ya. geus tah sia nu ieu beuremna. Lain nu ieu ya nu ieu kan. Astagfirullah sia. Geus ieu kadinya deui tah, kitu geus, adil. Yeuh, geus sia nu ieu aing nu ieu. Ih, salah. Ye, di mana-mana ge nu gede nu ieu, tah serangan nu ieu kitu. Tah. Adil. Adil buat Dil. Lah, aing mah tah adil embung lah, geus bagikeun dieu bege. Coba dekeun coba bagikeun. Lah kabeh. Aing hiji, mana hiji? 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 Sia hiji, aing hiji. Sia hiji, aing hiji. Sia hiji, aing hiji. Aing hiji deui nya heuh. Sia hiji. Aing hiji, sia hiji. Sia hiji, aing hiji. Sia hiji, aing hiji. Aduh, Aing hiji, mana hiji? ku aing mau Aing hiji, malaikat mana ikut hiji? nyawa euy. Aing Aduh, hiji, aing euy. mana Aduh, hiji? Aing hiji, mana hiji? Assalamualaikum naon? Tuh, itu tuh. Aya naon? Sing bener diuk di dieu. Aya naon ieu? Aya naon? Aya suara jang. Itu tuh, di makam. Hah? Suara naon? Teu nyaho. Suara masih gaduaan tapi siga dina jero kuburan. Malaikat menyebut nyawa meureun. Lah, lu bener di mana sih? Di ditu tuh. Deket tempat paranti nyimpen keranda nih. Ah, lu bener. Aturan kitu mah aya nu paeh. Nah kitu kumaha mun anu paeh. Pan amun aya nu paeh teh urang menang job. Pan urang tukang gali kubur, urang di kamari euy we nu paeh euy, nunggu nu paeh ku. Jih, aya sia. Batur mah aya nu paeh teh batur mah sedih. Semua kalah bunga. Lain gitu. Pan urang teh usahana tina gali kubur euy. Jadi pan meureun eueuh nu paeh teh meureun urang mau menang duit. Yeh, aya sia. Atuh meureun maneh mah nganu teh minta jama loba nu paraehnya. Ih, aya ngadoakeun mah henteu, nyan atuh ari aya nu paeh mah leuheung we urang teh meureun menang penghasilan. Oh, berarti kitunya. Berarti di mana-mana ge tukang gali kubur mah kitu ngaduanana teh minta nu paraeh wae hayu. Tah ada ieu. Ah, meureun kitu we da meureun aya nu paeh meureun mau menang duit euy. Geus lah kumaha maneh wae eta mah lah karep teuing. Pegawaian maneh eta mah. Pan tadi maneh teh ngomong ke naon? Aya naon di ditu sengilikan yuk. Ih, di ditu tuh aya nu ngomong tadi teh sigana mah di jero taneuh ngomongna teh deukeut pasaran. Cik hiap cung ilikan. Urang penasaran. Aing hiji, sia hiji. Aing hiji, sia hiji. Ya, Sia hiji. Tahu tajam gitu. Sia hiji. Jalma mah bro, jalma waduk tunggu di dieu mah. Jalma makam, jalma bener lagi. Dengekeun deui tah. Sia hiji. Tah, hiji wae kita tadi. Sia hiji, aing hiji. Diadil kan? Heeh. Itu aya dua di tukang di kumakeun. Tah, eta mah hiji ewang deui. Kumaha aing Sia hiji, aing hiji. Bang, itu duit nagrek itu dua tuh tinggal Geus kan bage gampang eta mah. Eta mah bener malaikat penjemput nyawa. Cek aing ge kumaha kiai. Kamu. Aja mah aja buka sih.
Raja urang kaleng butut. Tiga. Tiga. Iya, tes buru. Semua tuh hasil Ngaso. ngasok. Tiga. Ente ya tes lu ngasok hasil. Ada gitu anjing. Tiga. Iya, biasa tes ngasok. Ngasok. Tiga. Itu. Kemana lah, Pak? Tiga. Hah? Naon ya, Jang? Gitu aja kira kukit. Tiga. Hah? Kunaon mana Jang? Tiga. Namanya kunaon Jang? Ih, Tiga. Ih, gitu kan heueuh kan kurang usana tina gali kubur wa euy. Aduh, bener wa ada mah kajun aya wa. Tiga. Ai sia, atuh beureun mah teh ngadu teh. Minta nate loba nu parawew. Minta nu obat Tiga. Ceh, ari sia. Atuh beureun maneh mah ngadu teh minta loba minta loba nu parawew jalma. Minta loba nu parawew jalma. Tiga. Hah? Eta mah bener, malaikat tina kun cek aing. Dua. Tiga. Hah? Eta mah bener, malaikat dijemput nyawa. Nyawa. Aduh. Tuh, Sofia. Oh iya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penonton semua, penonton setia Bim Bim Kreator dimanapun berada, terima kasih yang masih setia nonton di channel kami ini Bim Bim Kreator Moloho. Dan untuk pertanyaan atau giveaway di film ini, udah nonton belum filmnya? Ya, belum? Tonton dulu, jangan skip. Nanti pertanyaannya kelewat loh. Nah, jadi pertanyaannya, kalau udah lihat film yang barusan, pertanyaannya itu adalah apa yang akan dilakukan pemulung tersebut dengan kaleng yang barusan ditemuin? Apakah dibuang, ataukah dijual ke tukang rongsok lagi, ataukah dibuka isinya? Nah, tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa kalau bisa cantumin nomor WA atau nomor HP ya, biar kami langsung bisa menghubungin. Dan buat para pemenang, di episode yang ini, nanti akan saya umumin di film berikutnya. Dan hadiahnya adalah ini kaos bawah ini, ada juga topi. Dan insya Allah mungkin untuk sementara ini cuma bisa ngasih seperti ini, dan mungkin kedepannya bisa ngasih yang lebih bagus lagi. Ini buat kenang-kenangan saja. Ya, tonton terus ya. Jangan lupa like dulu, terus komen, terus jangan lupa di share sama teman-teman, sama saudara, dan jangan lupa juga di subscribe biar kami semakin semangat bikin filmnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tapi papa cuci yuk.